Mak, antar ya Pak Mama Teteh ke pasar, ang meser daging sapi. Teteh mau ke pasar. Ya telah pengirit urang teh panek meser daging sapi. Mak, apa? Sayang, Tuh, itu. cik gerak sana lah gerak. Di antosan di dia. Sok, Gegang teras mah teh rasana kieu. di kapan apel saya teh masuk sok. Teuas kieu ieu mah kalapak. Apel rahmat cek saha kalapa ari ama. Tinggal warna hijau, warna beureuh. Nya apel hejo eta teh. Udah teh si mama teh kata apalan dasar orang royo padahal mah kalapa di kieu mah. Iya Pak, mama teh orang buru-buru ke pasar yang es krim. Yang es krim, siapa tuh? Nah. Ama, bade meser semangka. Semangka. Sayang, Yo, tinggal dikat arajun semangka nage. Dat hoyong teh, hoyong. Tuh. Coba nya meserna nya. mama teh dasar ini teh bisa punya. Teh, nang sakedap deui. Teh dugi geura. Tuh ama, kulitna ge keur sik-sikan daging sapi teh. Rumah teteh nah pasar teh make kieu. Kieu kumaha ieu teh kota ama kota rame tingali. Tuh si mamangna keur mipitan itu, non keur nyolekatan ieuna kulit sapi. Nah, Rame. kulit sapi nah itu. Kieu kumaha rame sakitu rame. Nah, Mang, Kan? daging sapi lah 15 kilo 15 kilo. nya. Oh, alhamdulillah mun antosan atuh keur Nya sok, di atasna di cenah kulitna nya sok 15 kilo memang. 15 kilo. Nya, Oh, kan pengaosna rada awis teh. sabaraha? 57.000. Ah, tuh jantan sapios pengawas mah kang api malah. Nu penting mah daging sapina we super ya teh. Wih, ieu mah nu superna teh. Wah, Ieu mah lintu sapina oge. Mantap ieu mah nu mantapna pokona mah. Sok moal antosan atuh nya tadi. nu penting mah daging sapina we super abi mah. Ah, ieu mah super sok. Jang teh malah. Tipe di mana gitu teh? Biasa di Moksel Silanak. Oh. Ieu mah semuk kuning daging ge teh. Tah ieu teh super nomor kieu teh. Supernya. Heeh, ieu teh. Oke, idenya tak kerek hiji. Ada emang 15 kilo sana 5 kilo. Oh, mohon siap lah. Alhamdulillah Gusti menang orderan euy. Gua pakai 15 kilo nih. Aing mah bisa mengharga dadak mun kieu terus mah euy. Untung gede ge mah euy, poe ayeuna mah yakin ya mah euy. Ay si mama teteh yang oga disebut daging sapi. Jika nama si mama teteh hayang daging sapi. Ya ayah wati dasar orang royuk. Kalau kita disebut daging sapi.